junudun mujannadah. Urus kurang roh urang. Ketika urang-urang dipeting embung nafsu urang, sebab nafsu urang resep jasa hees. Sare resep jasa. Tetapi Allah ngajelaskeun kade wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa. Ayyab asaka maqam mahmud. Urang hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun angger. Hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun tempat sare. Hayang maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun pamajikan nu keur nangkarak teh. Tah ninggalkeun angger macan ya Allah nya. Ninggalkeun kasur barang ninggalkeun papalangkakan ya Allah. Hayang boga maqam mahmuda. Kudu riyadhah berarti urang. Lamun urang masih kena lengket jeung angger lengket kene jeung kasur dikira boga maqam mahmuda. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum renggang cangkengna awakna anil madaji di tempat sare. Lipat ke urang kasur, lipat ke urang angger. Sementara engkau kutinggalkan. Pamajikan orang sementara engkau tapi sementara aku tidak membutuhkan. Aduh, cak nafsu orang tiris bos. Nafsu orang ngajawab tiris bos. Jangan mandi bos. Sakit besok bos. Ngajawab nafsu orang. Ninggalkeun angger, ninggalkeun kasur, ninggalkeun pamajikan. Tapi orang berat kata tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lah sabenerna macak diri orang teh ja enggeus kamari geus sesenangan teh jakok sakitu bae. Ja enggeus sababaraha taun sesenangan teh iraha deuk sesenangan jeung Allah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tinggalkeun ku urang keur zikir pamajikan. Didinya lah tasbih orang diri nafsu orang tasbih apa pamajikan tasbih apa pamajikan brengsek we tasbih langsung ditinggalkeun nu tadina engkau kutinggalkan sejenak sampai subuh maksudnya sejenak kuari mah tasbih ya tasbih dadah. Riyadhah urang datang ke mana di dinya makom urang. Riyadhah urang mujahadah urang datang ke mana di dinya makom urang. Sok introspeksi diri urang geus datang ke mana ari aing. Ketika peuting teh ja eueuh hiji rasul, eueuh hiji nabi, eueuh hiji wali nu teu ninggalkeun anggel jeung kasur tengah peuting. Lain teu tiris tetapi hayang tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun untuk mengejar maqam mahmuda. Bisa orang istiqomah Masya Allah karim mulai tunduk ruh orang teh tunduk nafsu orang teh ditundukkeun ku orang lain di perangan dieuweuhkeun tunduk supaya nafsu orang berangkat menuju Allah. Saha nu ngatur panglima yakni guru mursyid. Sok berangkat geura zikir, sok berangkat geura mandi, sok berangkat heula salat, sok berangkat. Wah, awalnya capek luar biasa. Capek lamun urang terus bae ngusahakeun tanpa aya doktrin guru, mungkin bisa mungkin henteu. Ngaranna ge jajadian, tah kos kitu mah dina jadina buahna seum. Kos gitulah. Tapi lamun aya aturanana mupukna dan lain sebagainya. Amis, Masya Allah karim. Mulai urang riyadhah, mulai urang mujahadah setahun 2 tahun. Engke tengah peuting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan tengah peuting teh horeng malaikat. Mulai urang diberi rasa ku Gusti Allah zaukun nafsi perasaan indah ketika duaan jeung Allah. Salasa huwa rabi'u. Rabi'ah huwa khamisu. Khamis huwa sadisu.
urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang tiluan Allah kaopatna. Nu hurang horeng perasaan bareng teh jeung Allah. Ku hari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah. Maka lamun geus dibere ngeunah kitu, geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk, embung babarengan jeung ahli di dunia jeung abnaud dunya. Di dieulah dibere sakinah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qawli tsabit, yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lantaran pangeran eta kene di dunia geus pengadep ka pangeran, di jero kubur lagi atuh ngeunaheun lantaran pangeranana eta kene di akhirat ge eta kene tetep nyana yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nu kuarinya na loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun. Kuari ieu haram itu haram, ieu haram itu haram, ieu teu meunang itu teu meunang. Nyana teh terus bae riyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun. Komo tah mah kabair, cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir. Ti dieulah rohna teh bener-bener murni. Ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah, geus karasa kesucian Allah. Lantaran dirina geus suci, urang menyebutkeun maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encan nyaho. Kesucian Allah teh teu karasa. Subhanallah maha suci Allah amma yaqulu zalimun. Tidak naon diucapkeun ku zalimin. Subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun. Subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul zalimun. Subhanallah maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli-ahli zalim, tina ucapan kafir, tina ucapan munafik, tina ucapan ahli maksiat. Lantaran diri urangna roh urang geus suci. Maha suci Allah karasa mer. Keagungan Allah teh karasa ku urang. Lantaran urang mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan timimiti lalaunan karasa. Di dieulah bakalna urang dibere sakinah. Fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi. Nikmat, tenang, bahagia lantaran boga perasaan eueuh nu kaluar ti kudrat iradat Allah. Nu kaluar tina pagawean Allah, sebab Allah teh fa'alul lima yurid. Nu kaluar ti pagawean Allah, urang kos kieu dedeg pangadegna kuari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah. Ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah. Ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah. Ketika urang teh leuleus karasa ieu leuleus nang nyiptakeun Allah. Ketika urang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah, pagawean Allah. Ketika urang susah teu ngarumat lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah. Anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah. Eta teh keur diri urang kuari kaciri batur-batur. Lempangna batur teh horenganan lainangnya nang magawean Allah. Nu kadeuleu nu migawena. Diukna jelema teh horenganan lainangnya nang ngadiukeun Allah. Jelema sugih teh lainnya nu sugih teh nang nyugikeun Allah, susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya. Nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda jeung wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang. Ti di jala bakal tenang. Fa anzalallahu sakinatal unsi wa asbatallahu syajaratat tauhid. Gusti Allah teh netepkeun kana tangkal kayu tauhid. Tauhid nu lir teu beda jeung tangkal kayu. Kumaha tangkal kayu teh aslu hasabitun fil ardi sabi'ah, akarna nancep ka taneuh 7 lapis. Bal pisaro balik ka dasar laut, dasar tanah. Wa farwa fis samaa'i ila ma fawqal 'arsy. Cabangna ka luhur, lain sakadar luhur bumi terus dembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat datang ka ma fawqal 'arsy. La ilaha illallah ilir teu beda jeung tangkal kayu. Ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah,
yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid, geus boga rasa kudrat iradat Allah karasa, lain dibahas lain didalilan tapi karasa kuari geus beda perasaannya nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna. Apakah ieu bintang 1 2 3 dan selanjutnya ketika nyana geus diangkat jadi kutub la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala dauna cabangna sampai ka sidratil muntaha. Saha para mursalin, saha para nabi, saha aulia Allah nu nurutan Kangjeng Nabi. Dipun tayanganlah Nabi Rasul ku umat, dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat. Nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapataala. Aju cabang-cabang nage luar biasa lebarna jelema aya nu naek cicing di cabangna, aya anu sakadar nyalande, aya nu sakadar nyiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang. Nu mantak ngajina ge aya nu tukang wuduk bae masalah. Masalah nyana keur nyiuhan eta di tukang wuduk jauh anu di mobil bae. Aya anu nyalande hees nyalande nyana di mana anu bari ngarokok nyalande seperti itu. Asluha sabitun fil ardi as-sabiha bal fis sarwa far'uha bis sama'i lama fawqal 'arsy kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Tangkal batin gaib teu deuleu tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat. Geus atuh anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae. Aya anu memang nyahoeun eta tangkal kayu paranti ngiuhan, aya nu liwat haju ngiuhan di dinya kapanasan. Deuk nu liwat na mukmin, deuk kafir, deuk lalaki, deuk awewe. Nu mantap kaget ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung insek biasa bae. Jeung Yahudi atuh biasa bae keur ngiuhan. Keur ngiuhan orok atuh biasa bae teh keur garariuhan atuh di dinya. Wari Habib Lutfi eta deui keur dipun tayangan ku kabehan. Presiden nyiuhan di Habib Lutfi, TNI nyiuhan, Tato Tito nyiuhan di dinya. Kabeh garariuhan lantaran jana geus teger. Geus teger. Far'uha bis sama'i la ma fawqal 'arsy. Urang deuleu zahirna lelempangan ka istana, lelempangan ka TNI, lelempangan ka polisi. Deuleu zahirna seperti kitu. Make pakaian kadang pakaian tentara, kadang-kadang pakaian ansor, kadang-kadang make pakaian banser, kadang-kadang make pakaian penyanyi. Kadang-kadang make biasa jubah mah teh geus aneh teh mah kos kitu mah. Ya jipen ge jubah bae sanajan tukang ngabohong atuh jubah mah terus bae. Masalah geus atuh. Seperti kosit sapira pakaian atuh. Tetapi iyalah tangkal kayu kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Gus Dur ketika jadi presiden apakah nyani ngarasakeun jadi presiden? Teu. Hanya perasaannya digusar digeser ku Gusti Allah. Digusar digeser kabari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu kuari jadi ieu tak jadi presiden mantap ketika dek diturunkeun nyanggakeun ka Gusti Allah dek dibantu teh kudu Allah ketika dek ngalanggeukeun jadi presiden teh kudu dibantuan ku dia ketika dek diturunkeun tahanan ku sabaraha kompi moal katahanan nyanggakeun hate Gus Dur teh nyanggakeun ka Gusti Allah teh kudu banser teh kudu ansor teu kudu lamun ku Allah dek dilanggengkeun langgeng bae. Dengan ayana amin rais terus jana berusaha supaya turun Gus Dur nanggerak Allah berarti titah sakitu bae kudu dipertahankeun sakitu bae kumaha Gusti Allah nu ngatur sebab salat emang perasaan urang nu salat waliullah teu henteu ketika nyana boga perasaan aing nu salat berarti pengakuan sanajan bener cek pikir dibatalkeun punya waliullah mah dibatalkeun salat Allahu akbar perasaan diri sorangan lain Allahu akbar perasaan deui was-was jelema anu endek istiqomah jeung was-was jelema anu di syariat beda. Ari was-was di syariat mah campur setan sholli fardhu fardu atuh teman atuh
siapa tuh kan itu kakak merak kudu datang mah ngaji qiraat mah dobdol son Allahu akbar asa teh ada salat orang adzan iya eta mah setan hari ieu lain perasaan aing di salat kok perasaan aing di salat lain eta moal ngeunaheun Allahu akbar can hadir sebab can istiqomah ketika geus hadir oh Allah teh aya di qalbu atuh lamun Allah aya di qalbu berarti Allah nu utar atur kunaon kurang di aku kena gerak teh rasa digerakkeun ku Allah karena pertolongan Allah maka pertolongan Allah kudu make rasa geus teu kudu make lain deuk ngahadirkeun sejak kaula salat lain tapi deuk ngahadirkeun kehadiran Allah anu kamari hadir nikmat teh kok eueuh ketika trek aya Allahu akbar ngeunah asa aya di alam eta beda nikmat deh salat teh lain sorangan perasaan digerakkeun ku Allah a'udzuna bismillah berarti syariat eta kudu geus rapi sebab kadituna geus lain utar atur syariat syariat teh ya dileumpangkeun ku Gusti Allah di perasaan kos kitu nyana didangtungkeun nyana dirukukeun nyana diitidalkeun nah nu mata kadituna ge sok ngaco salatnya lamun sorangan teh sok aja lantaran teu boga perasaan ketika henteu terkendali kadang nangtungna kebel kadang rukuna kebel kadang sujudna kebel kadang-kadang boga perasaan nyana teh atuh geunaheun ngaranna 2 rakaat kadang-kadang angel eta lah henteu terkendali nyana ku perasaan-perasaan eta nah eta teh kunaon eta fa anzalallahu alaihim sakinatan ku ngeunahi ku nikmat perasaan eta mah hese dibandingkeun ana kenikmatan atuh bayangkeun bae boro-boro kehadiran Allah kakara kehadiran bos bae urang geus ngeunahi kakara kehantu ieu bae nya nama jara rasana kadinya atuh teu paling ka harti ja urang boga kabogoh atuh kehadiran kabogoh urang atuh urang betah bae sanajan di kuburan nikmat nu aya naon nu dipake ka cinta ku urang ku ari hadir di hareupeun urang nikmat ketika urang geus ngaleupaskeun makhluk nu aya kecintaan teh ka Gusti Allah rasa hadir jeung Gusti Allah ai atuh nu mantap ki halad ketika dek dibunuh kumaha emang ki halad badek dibunuh teh seserian bae terus seri sehingga masyarakat kaget kiai-kiai kaget kabeh pemerintah ge kaget ieu dek dibunuh bae keseserian lantaran perasaannya aya nu nanya kan mama kunaon ikan dek dibunuh ieu teh kapan eta teh tihang dek digantung kula kumaha Gusti Allah hadir ketika kula diangkat ka luhur ku Allah diangkat ketika engke dibunuh geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz kudu terbunuh ti dinya atuh geus kehadiran Allah teu bisa leupas di diri kurang cek halad nyangakeun sadaya-daya emang kula neuleuh makhluk henteu nu kadelengan Allah nyangakeun sadaya-daya matak nyana endek diangkat ka tihang teh ceramah heula andai kata aranjeun nyaho ka perasaan kaula andai kata nyaho anjeun kana deleulean kaula andai kata nyaho anjeun kana dedengean kaula niscaya anjeun moal kudu naikeun pula tetapi lain masalah anjeun tulisan di Lauhil Mahfuz kula bakal dibunuh di tihang gantung tuh masalah nyanggakeun sadaya-dayana begitu digantung seri iyalah nu jadi bahan pertanyaan di Irak sairak kunaon sih dek digantung seri ketika geus digantungnya seri ieu nu jadi pertanyaan perasaannya andai kata anjeun nyaraho perasaan kula dedeulean kula dedengean kula anjeun bakal kaget dan anjeun terlalu jauh terlalu tebal hijabna cuman hayang ngabejakeun bae bahwa jelema ketika geus deukeut jeung Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun naon eta fa anzalallahu alaihim sakinah wa asbatallahu syajarat at-ta'lim asluha sabitun fil ardi sabi'ah bal kisara faruha bis sama nah urang nyaritakeun nu geus jadi nama ngeunaheun Gus Dur geus jadi nama ngeunaheun Habib Lutfi geus jadi nama para aulia Allah geus jadi nama ngeunaheun nu ku urang kuari di haolan teh tetapi urang geus datang ka mana nuturkeun nyana ulah-ulah nuturkeun tapa dan lain sebagainya hudang heula ti penting tata jafa julum mereket masyaallah eta mata geus dikieu-kieu ku urang deuk peureum deui ketika urang ninggalkeun geus mandi geus ngala wudu urang tah salat tadi dinya pan di tempat sare eta anggel ngomong sini sini
Mantes salam teh geus henteu nanaon deui langsung brak wae. Ieu urang teh riyadhah di dinyana teh kumaha? Ngajar nafsuna roh urang teh supaya di ka Allah keun ya karim hesena luar biasa. Iyalah dibutuhkeun guru mursyid anu ngaping urang. Anu supaya urang teh terus bae yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batil. Supaya eling ka Allah yadhkurunallaha qiyaman nangtungna ka Allah wa qu'udan diukna ka Allah wa 'ala junubihim ngedengna ge ka Allah wa yatafakkaruna selalu berpikir ka Gusti Allah bae. Madak diatur dina ilmu thariqah mah tafakur teh akan aya genep rupa minimal 3 bae heulanan. Sok urang mandi sanggeusna mandi terus wudu terus salat tahajud atawa salat hajat. Salat hajat teh geus lain boga kabutuh hajat bae aja urang loba kabutuh mah ngan ulah dikedal-kedalkeun ibadah ka Gusti Allah. Beres urang diuk peureum leungeun urang dikadiekeun. Nafakuran nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya ge Gusti Allah. Sanggeusna ijad nikmatna nikmat imdad ya Allah diurus ku Gusti Allah. Dijadikan sampai ke tahun ieu sampai ke umur sakieu masyaallah. Terus nikmat-nikmat urang geus datang ka mana ieu dipake ka Gusti Allah. Mata urang dibere centrang dipake ka mana ieu lobaan neuleuh Quran apa neuleuh kitab apa neuleuh paharam. Ceuli urang nikmat ti Gusti Allah. Ieu ceuli lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an, hadis, kalam-kalam ulama atawa dipake ngadengekeun nu dilarang ku Gusti Allah. Sok geura tafakuran ku urang. Aambean, letah lisan lobaan dipake ngomongkeun Al-Qur'an, hadis atawa hukum-hukum syariat dan lain sebagainya. Apakah loba dipake maksiat ka Gusti Allah? Beuteung, dubur, kubur, suku, leungeun tafakuran ku urang. Eta teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Allah mamere nikmat ya eueuh kabutuh. Allah menerima bigoy gorodin tanpa aya gorod-gorod Gusti Allah mere-mere bae. Deuk iman deuk kafir pokona mah Allah mere-mere bae sesuai jeung ke sifat kapangeranan. Sugan Allah mah mere ka ieu aya maksud mere ka ieu teh aya Allah mah bila gorodin tanpa aya gorod sok. Tapi urang sebagai makhluk kudu bersyukur ka Gusti Allah. Geus datang ka mana syukur urang tentang nikmat Allah. Sok tapakuran geura. Ketika orang sering tapakur, orang bakal ngerasa ya Allah ya Rabb, orenganan abdi can bisa tapakur ternyata loba keneh dipake maksiat. Sok cek Gusti Allah besi deuk maksiat Allah bae tapi ulah ngadaharis kitu aya. Besi sia deuk maksiat atuh mangga bae cek Gusti Allah sadaekna sia asa ulah nyokot ulah ngadaharis kitu aya. Ai bisa malos. Atuh cenah teu bisa, atuh mangga bae sia deuk maksiat asa ulah cicing di bumi aing. Jangan bumi buatan lain aing. Itu malah aya. Geus teu nanaon atuh sia maksiat mah ngadaharis kitu aing pake maksiat, cicing di bumi aing pake maksiat, los tapi sia maksiatna ulah kadeulean ku aing. Nyumput atuh sia. Atuh tuh nya nyahoeun tukang maksiat nyumput ka mana? Sakitu ge tukang maksiat. Nya da ge nyahoeun aing nyumput ka mana cek kana. Tolong teh coba eta. Aduh, nya da ge nyahoeun tapi maksiat terus. Geus datang ka mana bersyukur urang dan selanjutnya Masya Allah karim. Nah hiji tah nikmat syukuri. Geus datang ka mana urang syukur. Nomor kedua tentang perintah Allah mujigna bakal dibere ganjaran. Geus datang ka mana urang ngalaksanakeun parentah-parentah Allah anu bakal diganjar ku janji Allah. Salat urang geus datang ka mana, puasa urang datang ka mana, haji urang, zakat urang. Kemudian ieu awak urang, tenaga urang geus datang ka mana dipake parentah Allah. Ilmu urang geus datang ka mana pake ngalaksanakeun parentah Allah anu di jero parentah bakal aya ganjaran. Tafakuran geura ku urang ganjaran urang bakal sagede kumaha janji Allah lamun urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah sesuai henteu sih perintah urang perintah Allah nu dilaksanakeun ku urang. Tafakuran engke bakal ngarasa urang ya Allah aing teh can bisa urang ngalaksanakeun parentah Allah lamun 24 jam sabaraha menit nu kurang dipake ka Allah sabaraha jam nu dipake ka luar Allah. Tafakuran geura ku urang. Terakhir nafakuran larangan Allah. Nu larangan eta bakal jadi siksa. Saparaha ieu perkara-perkara larangan Allah nu ku urang dilaksanakeun. Ai kitu mah eureun kabair. Moal urang mah nya mabok, nya zina, nya ngabunuh. Moal urang mah. Tapi pan aya neuleuh ping-ping mah. Unggal poe. Pan neuleuh susu mah unggal poe tah. Hayu coba. Malah mangarep-ngarep panas si eta nu sok liwat teh jadi.
dan lain-lain sebagai sogoin kotrotan pasoro jabalan satetes diasupkeun pasoro jadi hulu sia pandangan satetes doang tuh kan iya ya karim ya Allah. Nah eta bae tilu heula tahap awal masuk tapakuran jam hiji mandi nawaitul gustalis salamah wal afiyah abdi niat mandi untuk keselamatan jeung kawarasan Gusti sesuai jeung perintah dan geus kitu urang wudu salat sok tafakur sajam bae tina 24 jam pakai tafakur ya Allah ya Rabbi terus we sakumaha tadi teh kege aya sora-sora naon eta atuh bayangkeun jam 1 jam 2 atuh ye santeuna kan jin-jin hirup maka penting setan-setan kan teu penting beurang makan gua di jin hees penting makan hudang ye urang kokoek beta urang ngarauduk tuh sok aya tah di luar sial urang teh sia nurutan aing goblok urang mukakeun bae lawang aya deui muka keren urang asup ka kamar okos aya nu leumpang okos aya anu ngarokok di luar aduh tahu lain bener nyana meureun suara-suara eta nah ketika urang teh kaganggu ku eta berarti kan nafsu urang dah ditetang ka mana nafsu urang teh tapi lamun kurang dicuekeun sembarangan bae si aing ka Allah sia-sia aing nyana ge ngomong oke siap nah iyalah syukur nafsu urang datang ke mana ketika urang tambah keyakinan tambah cuek makan hayang ge maka panggilin gitu hayang ditantangkan ke urang wahai rombongan kuntilanak wahai genderuwo dan jurig aing geus manteng ka Gusti Allah sok datang dia ka aing baduy ka jeung datang sahana ieu incuna datangkeun bapak sia datang dua ieu ieu bapak datangkeun mas sia datangkeun bapak sia datang euy loba amat aing sieun Masya Allah moal geus boga keyakinan teh geus boga keyakinan ka Allah boga rasa hayang namun urang can boga rasa hayang can manteng engke mah geus manteng mah hayang hayu coba ngadu sia jeung aing asma Allah dibacakeun ka sia coba ku aing ji emang teu panaseun panas urang mah la ilaha illallah anu urang manteng ruh urang ka Gusti Allah sieun ngajungkel ngajungkel coba bacakeun ku Haji Pendi keur hudang teu penting aya bae jurig la ilaha illallah aing ge bisa ayo ngadu sia jeung aing sia jurigna ge atuh ahli tarekat sia tinggal aja Pendi bae ngorana mama nah bapak sia kunaon eta lempang teu bisa ngorandang nyana ada juling ya Allah ya Rabbi nah iyalah jadi bapak aya doktrin guru mungkin bisa mungkin henteu ngaranna ge jajadian tama kos kitu mah dina jadina buah nasem kos gitulah tapi lamun aya aturanana mupukna dan lain sebagainya amis Masya Allah karim mulai urang riyadhah mulai urang mujahadah setahun 2 tahun engke tengah peuting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan tengah peuting teh horeng malaikat mulai urang dibere rasa ku Gusti Allah zaukun nafsi perasaan indah ketika duaan jeung Allah salasah huwa rabi'ah huwa khamis huwa sadisuh urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang tiluan Allah kaopatna nu hurang horeng perasaan bareng teh jeung Allah ku ari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah maka lamun geus dibere ngeunah kitu geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk embung babarengan jeung ahli di dunia jeung abnaud dunya di dieulah dibere sakinah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit
Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qauli tsabit yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lantaran pangeran eta kene di dunia geus pengadep ka pangeran di jero kubur lagi atuh ngeunaheun lantaran pangeranana eta kene di akhirat ge eta kene tetep nyana yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nu kuarinya na loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun kuari ieu haram itu haram ieu haram itu haram ieu teu meunang itu teu meunang nyana teh terus bae riyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun komo tama kabair cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir ti dieu lah rohna teh bener-bener murni ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah geus karasa kesucian Allah lantaran dirina geus suci urang menyebutkeun maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encan nyaho kesucian Allah teh teu karasa subhanallah maha suci Allah amma yaqul zalimun tidak naon diucapkeun ku zalimin subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul zalimun subhanallah maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli zalim tina ucapan kafir tina ucapan munafik tina ucapan ahli maksiat lantaran diri urangna roh urang geus suci maha suci Allah karasa mer keagungan Allah teh karasa ku urang lantaran urang mengagungkan Allah timimiti lalaunan karasa di dieulah bakalna urang dibere sakinah fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi nikmat tenang bahagia lantaran boga perasaan nu kaluar ti kudrat iradat Allah nu kaluar tina pagawean Allah sebab Allah teh fa'alul lima yurid nu kaluar ti pagawean Allah urang kos kieu dedeg pangadegna kuari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah ketika urang teh leuleus karasa ieu leuleus nang nyiptakeun Allah ketika urang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah pagawean Allah ketika urang susah teu ngarumat lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah eta teh keur diri urang kuari kaciri batur-batur lempangna batur teh horenganan lainang nyana nang magawean Allah nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lainang nyana nang ngadiukeun Allah jelema sugih teh lain nyana nu sugih teh nang nyugikeun Allah susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda jeung wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang ti di jala bakal tenang fa anzalallahu sakinatal unsi wa asbatallahu syajaratat tauhid Gusti Allah teh netepkeun kana tangkal kayu tauhid nu lir teu beda jeung tangkal kayu kumaha tangkal kayu teh aslu hasabitun fil ardi sabi'ah akarna nancep ka taneuh 7 lapis bal pisaro balik ka dasar laut dasar tanah wa farwa fis samaa'i ila ma fawqal 'arsy cabangna ka luhur lain sakadar luhur bumi terus dembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka datang ka ma fawqal 'arsy la ilaha illallah lir teu beda jeung tangkal kayu ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid geus boga rasa kudrat iradat Allah karasa lain dibahas lain didalilan tapi karasa kuari mah geus beda perasaan nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna apakah ieu bintang 1 2 3 dan selanjutnya ketika nyana geus diangkat jadi kutub la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala daunna cabangna sampai ka sidratil muntaha saha para mursalin saha para nabi saha aulia Allah nu nurutan kangjeng Nabi
dipun tayanganlah Nabi Rasul ku umat, dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat, nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapatala. Aju cabang-cabang nage luar biasa lebarna jelema, aya nu naek cicing di cabangna, aya anu sakadar nyalande, aya nu sakadar ngiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang. Nu mantak ngajina ge aya nu tukang wuduk bae masalah. Masalah nyana keur ngiuhan eta di tukang wuduk jauh, anu di mobil bae aya anu nyalande hees, nyalande nyana di mangga, anu bari ngarokok nyalande seperti itu. Asluha sabitun fil ardi as-sabiha bal fis sarwa far'uha bis sama'i lama fawqa al-'arsy kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Tangkal batin gaib teu kadeuleu, tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat. Geus atuh anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae. Aya anu memang nyahoeun eta tangkal kayu paranti ngiuhan, aya nu liwat haju ngiuhan di dinya kapanasan. Endek nu liwat na mukmin, dek kafir, dek lalaki, dek awewe, nu mantap kaget ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung encek biasa bae, jeung Yahudi atuh biasa bae keur ngiuhan, orok atuh biasa bae teh keur garariuhan atuh di dinya. Supaya sehat ieu awak teh, dahar 4 sehat 5 sempurna. Dahar teh di aya-aya geus puguh nu arasa nu arata di aya-aya baturna boga timbangan di imah teh naik turuna beh kanyahoan. Sare diatur besi kurang ti 8 jam. Aya puting dengan 2 jam isukna koboan. Sare mah teu beunang kurang. Turun awak teh tina 80 menjadi 70 nya geus bingung. Aya naon di awak bisa turun kieu. Urang mah teu urusan awak. Geus puguh mandi kudu make capluk bae. Sia tah mah. Kedua 9 teu kabeli capluk. Iyalah urang urusan dawah. Roh teu pernah diurus. Mentek hook jasa ka awak teu meunang katodel ku batur. Teu beunang kasikut ku batu, teu beunang kageser ku batu. Mun ngariung ge kudu di kasuran. Gelasna kudu du panggedena. Kudu 3 gelasna teh. Sebab dulurnya na ka Firaun. Allah. Teu beunang teu dihormat awak teh, masyaallah karim. Justru kuarima urang nyulusup awak teh geus teu kaurus ayeuna mah lantaran ngurusan teh ngurusan roh. Mun kamari urusanana urusan awak, kesehatan, pakaian dan lain sebagainya, urusan ibadah nagengan sakadar syariat. Di mana aing cicing sajadahna nu mana, siwakna nu mana, supaya ngeunaheun make kipas salat teh, make AC salat teh teu meunang salah sajadah marah, teu meunang salah tempat marah. Kos kitulah syariat. Kos kitulah syariat. Ketika urang geus nyulusup ngurusan rohani, awak geus terlunta-lunta. Sare geus embung di kasur, kudu di spring bed bae. Jadi ningkat kuari barang norekat teh oloan.
barang norekat oloan tabakos keur di pondok mangga goler di mana bae bau barang jadi kiai masyaallah. Jadi kata kaburan timbul barang jadi kiai teu meunang bae teu al alim al alamah profesor teu disebut dokteran geus marah. Barang urang urusan rohani sare geus embung di luhur izin ka Allah. Awak dimulai bae akur henteu jeung ibadahna ka Allah. Cak Allah eta sia awak nu aing kunaon haji dimumule ku sia teu akur amat. Ai sujud ngan sabaraha kali sape-sapeting ai dahar jeung sare pohara amat. Cak Allah teh nanaonna sia teh keur berangkat menuju titik ajal. Isin ka Allah. Kunaon aja sok segala make tudung segala make rupa-rupa. Segala ngarokok turun-urun. Iya Karim ya Allah. Insyaallah ku urang terus bae di urusan ketika urang urusan ruh awak bakal poho dahar sakasampeurna nginum sakasampeurna terus we sare sakasampeurna dek di kursi dek bari ngaji terus we sare teh waktuna tungtung malobaan sare. Iyalah ruh. Jadi kan ngurusan awak aya urusan ada dokter, ngurusan ruh atuh aya parantina guru mursyid. Lantaran kanyawan ruh leuleus jeung teu leuleus, ruh loba zikir jeung teu loba zikirna ku guru mursyid kanyawan lantaran nyana nu ngalatihna. Ketika jelema berangkat jadi abri ti mimiti nyana asup jadi abri naon ngaranna mimiti asup naon ngaranna taruna naik kuari setingkat naon ngaranna dasar baheulana jadi hansip atuh babaturan aja jeung Andra nyahoangan sakikituna kapasitasna atuh tenyahuan nama kakaten, tenyahuan kajian brigadir tenyahuan nama brigadir tenaon cenah teh. Pajal gadil gitu. Wari mulai ditendenan bintang 1 2 3 4 5. Sembarangan nyana nenden bintang. Bintang teh cahaya. Anu bisa nyahayaan alam bintang. Kangjeng Nabi dibahasakeun ngabahasakeun ashabi kan wujud bi ayyim yaqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang nu begemerlapan di langit bisa jadi tanda-tanda bintang-bintang aya ngaran-ngaran kuari ditempelkeun di seorang brigadir jenderal bintang 1 2 3 sampai 5 nyaangan naonnya sembarangan nenten bindang di dia salatna akur tante zikirna akur tante ieulah bintang-bintang anu ditenden di jenderal-jenderal di polisi-polisi bakal ditanya ku Gusti Allah naon eta bintang nyaangan manusia datang ke mana bintang mana gitulah bakal lain lalagaan eta bintang teh secara simbolis lain sakadar kekuatan zahir tetapi makna bintang eta adalah penerang ketika kuari salah ngagunakeun bintang Allah bakal nanya lantaran sarua di kewalian ge aya bintang 1 bintang 2 bintang 3 sampai bintang 7 iya tak boh eta bintang 7 anu di tukang mah lain bintang 7 deui ya iya mah geus disdet betul. Kayawan lamun jelema kakarak bintang 1 brigadir jenderal nyahoan 1 2 3 kapasitasna sakitu kakarak majen dan lain sebagainya kanyahoan ku panglima sarua di dunia kewalian aya panglima
ketika si eta bintang 1 karat naik kapten mae jet 2 dan lain sebagainya kanyahoan ku panglima seperti eta lah ruh diurus ketika ruh diurus engke makomna aya di mana sesuai jeung bintang-bintang apa nukoba apa nujaba apa uropa apa asohib apa abdal apa nyana geus jadi kana nuko apa namanya nang gitu ngaranna mukhtar apa geus jadi imaman apa geus jadi kutub-kutub seperti eta lah di alam nu eta bintang 1 ngahiji jeung bintang 1 di bintang 2 makomna di bintang 2 al arwah junudun mujannada ruh eta perkumpulanana seperti jenderal-jenderal TNI polisi mujannada gitulah Imam Muslim nyaritakeun al arwah junudun mujannada engke anu milu ruh jeung para jenderal tersebut emang henteu dicatat si A diangkat jadi wali bintangna 1 apa 2 apa 3 pengikut-pengikutna eta teh dicatat lamun Tuan Syabdul Qadir ngabogaan buku ti masih ka magrib untuk mencatat murid-muridna apakah sebatas Tuan Syabdul Qadir atau datang ka kuari daftar geura-geura ke Habib Rozak supaya didaftarkeun di bukunya atuh mah engke ge ngubrus kabehan oh pamajikanna ngaranna Husnul Khotimah iya datang ke mana kepasrahan dirina katawakalan dirina ruh bakal ngahiji jeung ruh tawakal datang ka mana kasobaranana ruh bakal ngahiji jeung ahli sobar datang ke mana mujahadahna ruh bakal ngahiji jeung nu ahli mujahadah datang ke mana riyadhahna ruh bakal ngahiji jeung ahli riyadhah ulah kaget lamun urang zarah jeung seorang ahli Allah ieu makom teh sahibul makbarah ahli sobar kajawan punya ieu sahibul makbarah ahli tawakal iraha nya babarengana ieu sekian ratus tahun tapi bisa kajawan ruhna bisa ngahiji kok bisa ngahiji bisa nyaho kitu lantaran rohna diurus sehingga bisa ngahiji al arwah junudun mujannada tah seperti eta lah secara zahir kuari ruhna ahli judi jeung ahli judi deui roh ahli bar atuh nyana nyahoeun si eta nu sok babarengan jeung aing kana ceub ahli-ahlina bakal kanyahoan urang aja di DPR ngahiji jeung DPR di korsina ge eta bae deui kuari ngahiji misalnya Haji Penti maksa hayang ka DPR diuk di korsina mun teu di borgol di Bogornya borgolnya nah secara zahirnya seperti itu kuari ngaji urang kuari naik mobil jeung DPR teh betah nah nu diobrolkeun di mobil teh teu ngam urang ngobrolkeun rukun wudu nyana ngobrolkeun urusan persamaan urang ngobrolkeun rukun salat nyana mah ngobrolkeun itu penelitian kaunggal daerah untuk studi banding teh bahasa di itu sebenarnya sekolah babandingan lah belajar babandingan takos gitu tah udah kuari lamun ngahiji jeung DPR ka Bandung moal kuat udah pasti hayang turun teu kuat sebab lamun roh urang teu ngahiji kumantak nyana teu daekeun ge ngaji ka di pamarentah rohna lain deui pemikiran urang mah pemikiran akhirat nyana pemikiran dunia dipaksakeun ku urang moal bisa ketika nyana ngayakeun maulidan ngondang laki pudoli atuh muludan dunia teh bakos kitu mah lantaran dipaksa kiai kita urusan dunia tuh kan kos kitu urang kuari diajak ku bupati naik mobil sama mobil maka mobil lagi baby ben atau Lexus ka Surabaya pegel naon rek diobrolkeun urang nyana ngobrolkeun BPAD bener teh sia ngomong BPAD geus benerkeun bae geus aing mah lah pokona aduh aing teu menang salah si aja protes bae nah lantaran sapikiran arwah seperti eta al arwah junudun mujannad eta di dunia bakal terus ke akhirat
Ieu bakal terus ka akhirat. Nah ieu urang teh kuari geus dibere taufik ku Gusti Allah kade besi dicabut taufik urang. Ngahiji urang di majelis taklim babarengan jeung malaikat, pan malaikat eta hadir di dinya. Nyatetan Haji Pendi ngaji set berangkat jam sekian pulang jam sekian loba nu leungit sendal aya tulisanna nah segala rupa aya al-arwah junudun mujannadah urus kurang roh urang ketika urang-urang dibeuting embung nafsu urang sebab nafsu urang resep jasa hees sare resep jasa tetapi Allah ngajelaskeun kade wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka maqam mahmud urang hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun anggeul hayang boga maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun tempat sare hayang maqam mahmuda kudu berani ninggalkeun pamajikan nu keur nangkarak teh tah ninggalkeun anggeul macan ya Allah nya ninggalkeun kasur barang ninggalkeun papalangkakan ya Allah hayang boga maqam mahmuda kudu riyadhah berarti urang lamun urang masih kana lengket jeung anggeul lengket keneh jeung kasur dikira boga maqam mahmuda tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum renggang cangkengna awakna anil madaji di tempat sare lipat ke urang kasur lipat ke urang anggeul sementara engkau kutinggalkan pamajikan orang sementara engkau sementara aku tidak membutuhkan aduh cak nafsu urang tiris bos nafsu urang ngajawab tiris bos jangan mandi bos sakit besok bos ngajawab nafsu urang ninggalkeun anggeul ninggalkeun kasur ninggalkeun pamajikan tapi urang berat ka tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an lah sabenerna macak diri urang teh ja geus kamari geus sesenangan teh jakok sakitu bae ja geus sababaraha taun sesenangan teh iraha deuk sesenangan jeung Allah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun tinggalkeun ku urang keur zikir pamajikan ka teres di dinya lah tasbih urang di nafsu urang tasbih apa pamajikan brengsek we tasbih langsung ditinggalkeun nu tadina engkau kutinggalkan sejenak sampai subuh maksudnya sejenak kuari mah tasbih ya tasbih dadah riyadhah urang datang ka mana di dinya makom urang riyadhah urang mujahadah urang datang ka mana di dinya makom urang sok introspeksi diri urang geus datang ka mana ari aing ketika peuting teh ja eueuh hiji rasul eueuh hiji nabi eueuh hiji wali nu teu ninggalkeun anggeul jeung kasur tengah peuting lain teu tiris tetapi hayang tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun untuk mengejar maqam mahmud bisa orang istiqomah Masya Allah karim mulai tunduk ruh urang teh tunduk nafsu urang teh ditundukkeun ku urang lain di perangan dieuweuhkeun tunduk supaya nafsu urang berangkat menuju Allah saha nu ngatur panglima yakni guru mursyid sok berangkat geura zikir sok berangkat geura mandi sok berangkat heula salat sok berangkat awalnya capek luar biasa capek lamun urang terus bae ngusahakeun tanpa aya doktrin guru mungkin bisa mungkin henteu ngaranna ge jajadian tah kos kitu mah dina jadina buahna seum kos gitulah tapi lamun aya aturanana mupukna dan lain sebagainya amis Masya Allah karim
mulai urang riyadhah, mulai urang mujahadah setahun 2 tahun engke tengah peuting mulai batur urang teh horeng lain pamajikan, tengah peuting teh horeng malaikat. Mulai urang diberi rasa ku Gusti Allah zaukun nafsi, perasaan indah ketika duaan jeung Allah. Salasa huwa rabi'u, rabi'ah huwa khamisu, khamis huwa sadisu. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang tiluan Allah kaopatna. Nu hurang horeng perasaan bareng teh jeung Allah. Ku hari mulai nikmat lazat urang teh babarengan jeung Gusti Allah. Maka lamun geus dibere ngeunah kitu geus mulai embung babarengan jeung makhluk-makhluk, embung babarengan jeung ahli di dunia jeung abnaud dunya. Di dieulah dibere sakinah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah netepkeun ka jelema anu iman mukminin bil qauli tsabit, yakni kalimatun thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lantaran pangeran eta keneh di dunya geus pengadep ka pangeran, di jero kubur lagi atuh ngeunaheun lantaran pangeranana eta keneh di akhirat ge eta keneh tetepnya na yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nu kuarinya na loba larangan-laranganana engke mah bakal dibebaskeun. Kuari ieu haram itu haram, ieu haram itu haram, ieu teu meunang itu teu meunang. Nyana teh terus bae riyadhah ngajar nafsu nu teu dimeunangkeun teh bener-bener nyana teu ngalakukeun. Komo tah mah kabair, cacak-cacak sogoir ge nyana mah geus anti kana sogoir. Ti dieulah rohna teh bener-bener murni. Ketika nyaritakeun subhanallah maha suci Allah geus karasa kesucian Allah. Lantaran dirina geus suci, urang menyebutkeun maha suci Allah teh disungut kesucian Allah encan nyaho. Kesucian Allah teh teu karasa. Subhanallah maha suci Allah amma yaqul zalimun, tidak naon diucapkeun ku zalimin. Subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul munafiqun. Subhanallah maha suci Allah amma yaf'alul zalimun. Subhanallah maha suci Allah tina ucapan-ucapan ahli-ahli zalim, tina ucapan kafir, tina ucapan munafik, tina ucapan ahli maksiat. Lantaran diri urang na roh urang geus suci. Maha suci Allah karasa mer. Keagungan Allah teh karasa ku urang. Lantaran urang mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan timimiti lalaunan karasa. Di dieulah bakalna urang dibere sakinah. Fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi. Nikmat, tenang, bahagia lantaran boga perasaan eueuh nu kaluar ti kudrat iradat Allah. Nu kaluar tina pagawean Allah, sebab Allah teh fa'alul lima yurid. Nu kaluar ti pagawean Allah, urang kos kieu dedeg pangadegna kuari karasa horeng ieu teh nang ciptaan Allah. Ketika urang sehat karasa kesehatan teh ciptaan Allah. Ketika urang gering karasa ieu gering ge nang nyiptakeun Allah. Ketika urang teh leuleus karasa ieu leuleus nang nyiptakeun Allah. Ketika urang sugih karasa kesugihan ieu teh titipan Allah, pagawean Allah. Ketika urang susah teu ngarumat lantaran kabeh ge teu kaluar tina pagawean Allah. Anas nikmat nu aya sebab teu kaluar tina pagawean Allah. Eta teh keur diri urang kuari kaciri batur-batur, lempangna batur teh horenganan lainang nyana nang magawean Allah. Nu kadeuleu nu migawena diukna jelema teh horenganan lainang nyana nang ngadiukeun Allah. Jelema sugih teh lain nyana nu sugih teh nang nyugikeun Allah, susah nang nyusahkeun Allah dan lain sebagainya. Nu kadeuleu anu utar aturna urang lir teu beda jeung wayang nu dipaen-paenkeun ku dalang. Ti di jala bakal tenang. Fa anzalallahu sakinatal unsi wa asbatallahu syajaratat tauhid. Gusti Allah teh netepkeun kana tangkal kayu tauhid. Tauhid nu lir teu beda jeung tangkal kayu. Kumaha tangkal kayu teh asluha sabitun fil ardi sabi'ah, akarna nancep ka taneuh 7 lapis. Bal pisaro
balik ke dasar laut, dasar tanah. Wa farwa bis samai ila ma fawqal arsy. Cabangna ka luhur, lain sakadar luhur bumi terus dembus ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat datang ka ma fawqal arsy. La ilaha illallah ilir teu beda jeung tangkal kayu. Ketika seseorang geus dijadikeun ahli la ilaha illallah, yakni geus boga rasa fa'alul lima yurid, geus boga rasa kudrat iradat Allah, karasa lain dibahas, lain didalilan, tapi karasa. Kuari geus beda perasaan nyana diangkat jadi waliullah sesuai jeung bintangna. Apakah ieu bintang 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ketika nyana geus diangkat jadi kutub, la ilaha illallah akarna sampai ka sapataala. Yu dauna cabangna sampai ka sidratil muntaha. Saha para mursalin, saha para nabi, saha aulia Allah nu nurutan Kangjeng Nabi. Dipun tayanganlah Nabi Rasul ku umat, dipun tayanganlah para aulia Allah jeung solihin ku umat, nu mantak dipun tayangan lantaran teger nyana ieu akarna geus datang ka sapataala. Aju cabang-cabang nage luar biasa lebarna jelema, aya nu naek cicing di cabangna, aya anu sakadar nyalande, aya nu sakadar ngiuhan doang di handapeunana lantaran cabangna panjang. Nu mantak ngajina ge aya nu tukang wuduk bae masalah. Masalah nyana keur ngiuhan eta di tukang wuduk jauh, anu di mobil bae aya anu nyalande hees, nyalande nyana di mana, anu bari ngarokok, nyalande. Seperti itu. Asluha sabitun fil ardi, as-sabiha bal fis sarwa far'uha bis samai ila ma fawqal 'arsy. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama. Tangkal batin, gaib teu kadeuleu. Tetapi secara zahir seperti eta dipun tayangan nyana kuat. Geus atuh anu ngiuhan teh kapan ditangkal kayu teh atuh saha bae. Aya anu memang nyahoeun eta tangkal kayu paranti ngiuhan, aya nu liwat haju ngiuhan di dinya kapanasan. Deuk nu liwat na mukmin, deuk kafir, deuk lalaki, deuk awewe, nu mantap kaget. Ke seorang waliullah mah kadang-kadang nyana jeung insek biasa bae, jeung Yahudi atuh biasa bae keur ngiuhan, orok atuh biasa bae teh keur garariuhan atuh di dinya. Kuari Habib Lutfi eta deui keur dipun tayangan ku kabehan. Presiden ngiuhan di Habib Lutfi, TNI ngiuhan, Tato Tito ngiuhan di dinya. Kabeh garariuhan, lantaran jana geus teger. Far'uha bis sama ila ma fawqal arsy. Urang deuleu zahirna lelempangan ka istana, lelempangan ka TNI, lelempangan ka polisi. Deuleu zahirna seperti kitu. Make pakaian kadang pakaian tentara, kadang-kadang pakaian ansor, kadang-kadang make pakaian banser, kadang-kadang make pakaian penyanyi. Kadang-kadang make biasa jubah mata geus teu aneh teman tuh kos kitu mah. Ya jipeni ge jubah bae, sanajan tukang ngabohong atuh jubah mah terus bae. Oh masalah geus atuh. Seperti kusit sapira pakaian atuh. Tetapi iyalah tangkal kayu kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama. Gus Dur ketika jadi presiden apakah nyani ngarasakeun jadi presiden? Teu. Hanya perasaannya digusar digeser ku Gusti Allah. Digusar digeser, kabari jadi ieu, kuari jadi ieu, kuari jadi ieu, kuari jadi ieu, tak jadi presiden. Mantak ketika dek diturunkeun nyanggakeun ka Gusti Allah. Dek dibantu teh kudu Allah, ketika dek ngalanggeukeun jadi presiden teh kudu dibantuan ku dia. Ketika dek diturunkeun, tahanan ku sabaraha kompi moal katahanan nyanggakeun. Hate Gus Dur teh nyanggakeun ka Gusti Allah teh kudu banser, teh kudu ansor. Henteu kudu lamun ku Allah dek dilanggengkeun langgeng bae. Dengan ayana amin rais terus jana berusaha supaya turun Gus Dur nanggerak Allah berarti titah sakitu bae. Kudu dipertahankeun. Sakitu bae kumaha Gusti Allah nu ngatur. Sebab salat emang perasaan urang nu salat waliullah teu henteu.
ketika nyana boga perasaan aing salat berarti pengakuan sanajan bener cek pikir dibatalkeun punya waliullah mah dibatalkeun salat Allahu akbar perasaan diri sorangan lain Allahu akbar perasaan deui was-was jelema anu endek istiqomah jeung was-was jelema anu di syariat beda ari was-was di syariat mah tama campur setan salli fardhu fardhu atuh mah atuh sia batu kan itu kakadu merak kudu da mah ngaji qiraat mah dod son Allahu akbar asa teh deuk salat rek adzan ieu eta mah setan ari ieu lain perasaan aing di salat ku perasaan aing di salat lain eta moal ngeunaheun Allahu akbar can hadir sebab can istiqomah ketika geus hadir Allah teh aya di qalbu atuh lamun Allah aya di qalbu berarti Allah nu utar atur kunaon kurang di aku kena gerak teh rasa digerakkeun ku Allah karena pertolongan Allah maka pertolongan Allah kudu maka rasa geus teu kudu make lain deuk ngahadirkeun sejak kaula salat lain tapi deuk ngahadirkeun kehadiran Allah anu kamari hadir nikmat teh kok eueuh ketika trek aya Allahu akbar ngeunaheun asa aya di alam eta beda nikmat deh salat teh lain sorangan perasaan digerakkeun ku Allah a'udzuna bismillahna berarti syariat eta kudu geus rapi sebab kadituna geus lain utar atur syariat syariat teh ya dileupangkeun ku Gusti Allah di perasaan kos kitu nyana dinangtungkeun nyana dirukukeun nyana diitidalkeun nah nu mantap kadituna ge sok ngaco salatnya lamun sorangan teh sok aja lantaran teu boga perasaan ketika henteu terkendali kadang nangtungna kebel kadang rukuna kebel kadang sujudna kebel kadang-kadang boga perasaan nya teh atuh geunaheun ngaranna 2 rakaat kadang-kadang angel eta lah henteu terkendali nya ku perasaan-perasaan eta nah eta teh kunaon eta fa anzalallahu alaihim sakinatan ku nikmat perasaan eta mah hese dibandingkeun ana kenikmatanan atuh bayangkeun bae boro-boro kehadiran Allah kakara kehadiran bos bae urang geus ngeunah kakara kehantu ieu bae nama jara rasana ka dinya atuh teu paing ka harti ja urang boga kabogoh atuh kehadiran kabogoh urang atuh urang betah bae sanajan di kuburan nikmat nu aya naon nu dipake ka cinta ku urang kuari hadir di hareupeun urang nikmat ketika urang geus ngaleupaskeun makhluk nu aya kecintaan teh ka Gusti Allah rasa hadir jeung Gusti Allah atuh nu mantak halad ketika dek dibunuh kumaha emang halad badek dibunuh teh seserian bae terus seri sehingga masyarakat kaget kiai-kiai kaget kabeh pemerintah ge kaget ieu dek dibunuh bae keseserian lantaran perasaannya aya nu nanya kan mama kunaon ikan dek dibunuh ieu teh kapan eta teh tihang dek digantung kula kumaha Gusti Allah hadir ketika kula diangkat ka luhur ku Allah diangkat ketika engke dibunuh geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz kudu terbunuh ti dinya atuh geus kehadiran Allah teu bisa leupas di diri kurang cek halad nyangakeun sadaya-daya emang kula neuleuh makhluk henteu nu kadelengan Allah nyangakeun sadaya-daya matak nyana endek diangkat ka tihang teh ceramah heula andai kata aranjeun nyaho ka perasaan kaula andai kata nyaho anjeun kana deleulean kaula andai kata nyaho anjeun kana dedengean kaula niscaya anjeun moal kudu naikeun kula tetapi lain masalah anjeun tulisan di Lauhil Mahfuz kula bakal dibunuh di tihang gantung tuh masalah nyanggakeun sadaya-dayana begitu digantung seri iyalah nu jadi bahan pertanyaan di Irak sairak kunaon sih dek digantung seri ketika geus digantungnya seri ieu nu jadi pertanyaan perasaannya andai kata anjeun nyaraho perasaan kula dedeulean kula dedengean kula anjeun bakal kaget dan anjeun terlalu jauh terlalu tebal hijabna cuman hayang ngabejakeun bae bahwa jelema ketika geus deukeut jeung Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun naon eta fa anzalallahu alaihim sakin wa asbatallahu syajarat at-tauhid asluha sabitun fil ardi sabi'ah bal fis sara wa far'uha bis sama
Nah kurang nyaritakeun nu geus jadi nama ngeunaheun Gus Dur, geus jadi nama ngeunaheun Habib Lutfi, geus jadi nama para aulia-aulia Allah, geus jadi nama ngeunaheun nu ku urang kuari di haolan teh. Tetapi urang geus datang ka mana nuturkeun nyana. Ulah-ulah nuturkeun tapa dan lain sebagainya hudang heula ti penting tatajafa julum merekat-merekat. Masyaallah. Eta mata geus dikieu-kieu ku urang deuk beureum deui. Ketika orang ninggalkan geus mandi geus segala wudu orang tah salat tadi dinya pan di tempat sare eta anggel ngomong sini sini cak anggel masyaallah urang ge hayang gegeuraan salam bae manteu salam teh geus henteu nanaon deui langsung brak wae ieu urang teh riadoh di dinyana deuk kumaha ngajar nafsuna roh urang teh supaya di ka Allah ya karim hesena luar biasa. Iyalah dibutuhkeun guru mursyid anu ngaping urang anu supaya urang teh terus bae yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batil supaya eling ka Allah yazkurunallaha qiyaman nangtungna ka Allah wa qu'udan diukna ka Allah wa ala junubihim ngedengna ge ka Allah wa tafakkaruna selalu berpikir ka Gusti Allah bae. Matak diatur di ilmu thariqah mah tafakkur teh akan aya genep rupa minimal 3 bae heulanan. Sok urang mandi sanggeusna mandi terus wudu terus salat tahajud atawa salat hajat. Salat hajat teh geus lain boga kabutuh hajat bae ja urang loba kabutuh mah ngan ulah dikedal-kedalkeun ibadah ka Gusti Allah. Beres urang diuk peureum leungeun urang dikadiekeun nafakuran nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya ge Gusti Allah sanggeusna ijad nikmatna nikmat imdad ya Allah diurus ku Gusti Allah dijadikeun sampai ka tahun ieu sampai ka umur sakieu masyaallah terus nikmat-nikmat urang geus datang ka mana ieu dipake ka Gusti Allah mata urang dibere centrang dipake ka mana ieu lobaan neuleuh Quran apa neuleuh kitab apa neuleuh paharam cili urang nikmat ti Gusti Allah ieu cili lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama atawa dipake ngadengekeun nu dilarang ku Gusti Allah sok geura tafakuran ku urang aambean letah lisan lobaan dipake ngomongkeun Al-Qur'an hadis atawa hukum-hukum syariat dan lain sebagainya apakah loba dipake maksiat ka Gusti Allah beteung dubur kubur suku leungeun tafakuran ku urang eta teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah Allah mamere nikmat ya eueuh kabutuh Allah manerimat bigoy gorodin tanpa aya gorod-gorod Gusti Allah mere-mere bae deuk iman deuk kafir pokona mah Allah mere-mere bae sesuai jeung ke sifat kapangeranan sugan Allah mah mere ka ieu aya maksud mere ka ieu teu aya Allah mah bila gorodin tanpa aya gorod sok tapi urang sebagai makhluk kudu bersyukur ka Gusti Allah geus datang ka mana syukur urang tentang nikmat Allah sok tapakuran geura ketika orang sering tapakur orang bakal ngarasa ya Allah ya Rabb orenganan abdi can bisa tapakur ternyata lo bakal dipake maksiat sok cek Gusti Allah besi deuk maksiat los bae tapi ulah ngadahari kitu aya besi sia deuk maksiat atuh mangga bae cek Gusti Allah sadaekna sia asa ulah nyokot ulah ngadahari kitu aya ai bisa malos ya atuh cenah teu bisa atuh mangga bae sia deuk maksiat asa ulah cicing di bumi aing jangan bumi buatan lain-lain. Itu malah aya. Geus teu nanaon atuh sia maksiat mah ngadahari kitu aing pake maksiat, cicing di bumi aing pake maksiat, los tapi sia maksiatna ulah kadeulean ku aing. Nyumput atuh sia. Atuh tuh nya nyahoeun tukang maksiat nyumput ka mana? Sakitu ge tukang maksiat. Nya da ge nyahoeun aing nyumput ka mana sakana? Tolol teh coba eta. Aduh, nya da ge nyahoeun tapi maksiat terus. Bis datang ke mana bersyukur urang dan selanjutnya Masya Allah karim nah hiji tah nikmat syukuri geus datang ke mana urang syukur nomor kedua tentang perintah Allah mujigna bakal diberi ganjaran geus datang ke mana urang ngalaksanakeun parentah-parentah Allah anu bakal diganjar ku janji Allah salat urang geus datang ke mana puasa urang datang ke mana haji urang zakat urang kemudian ieu awak urang tanaga urang geus datang ka mana dipake parentah Allah ilmu urang geus datang ka mana pake ngalaksanakeun parentah Allah anu di jero parentah bakal aya ganjaran tafakuran geura ku urang ganjaran urang bakal sagede kumaha janji Allah
lamun urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah sesuai henteu sih perintah urang, perintah Allah dilaksanakeun ku urang tapakuran engke bakal ngarasa urang ya Allah aing teh can bisa urang ngalaksanakeun perintah Allah lamun 24 jam sabaraha menit nu kurang dipake ka Allah sabaraha jam nu dipake ka luar Allah tafakuran gara urang terakhir nafakuran larangan Allah nu larangan eta bakal jadi siksa saparaha ieu perkara-perkara larangan Allah nu kurang dilaksanakeun ai kitu meureun kabair moal urang mamanya mabok manya zina manya ngabunuh moal urang mah tapi pan aya neuleuh pingping mah unggal poe pan neuleuh susu mah unggal poe dah hayu coba malah mangarep-ngarep mana si eta nu sok liwat teh jeuh dan lain-lain sebagai sogoir kotrotan pasoro jabalan satetes diasupkeun pasoro jadi hulu sia bener dengan satetes doang tuh kan iya lah ya karim ya Allah nah eta bae heula tilu heula tahap awal masuk tapakuran jeung hiji mandi nawaitul gustalis salamah wal afiyah abdi niat mandi untuk keselamatan jeung kawarasan Gusti sesuai jeung perintah dan geus sakitu urang wudu salat sok tafakur sajam bae tina 24 jam pakai tafakur ya Allah terus we sakumaha tadi teh kege aya suara-suara naon eta atuh bayangkeun jam 1 jam 2 atuh ye santeuna kan jin-jin hirup maka penting setan-setan kan teu penting beurang makan gua di jin hees penting makan hudang ye urang kokoek beta urang ngarauduk tuh sok aya tah di luar sial urang sia nurutan aing goblok urang mukakeun bae lawang aya deui muka keren urang asup ka kamar okos aya nu leumpang okos aya anu ngaroko di luar aduh tahu lain bener nyana meureun suara-suara eta nah ketika urang teh kaganggu ku eta berarti kan nafsu urang dah ditatang ka mana nafsu urang teh tapi lamun urang dicuekeun sembarangan bae si aing ka Allah sia-sia aing nyana ge ngomong oke siap nah iyalah syukur nafsu urang datang ka mana ketika urang tambah keyakinan tambah cuek makan hayang ge maka panggilin kitu hayang ditangtangan ku urang wahai rombongan kuntilanak wahai genderuwo dan jurig aing geus manteng ka Gusti Allah sok datang dia ka aing oh baduy ka jeung datang sahana ieu ieu incuna datangkeun bapak sia datang dua ieu sa ieu bapak datangkeun mas sia datangkeun bapak kor sia datang euy loba amat aing sieun masyaallah moal geus boga keyakinan teh geus boga keyakinan ka Allah boga rasa hayang namun urang can boga rasa hayang can manteng engke mah geus manteng mah hayang hayu coba itu ngadu sia jeung aing asma Allah dek dibacakeun ka sia coba ku aing ji emang teu panaseun panas urang mah la ilaha illallah anu urang manteng ruh urang ka Gusti Allah sieun ngajungkel nya ngajungkel coba bacakeun ku Haji Pendi keur hudang teu penting aya bae jurig la ilaha illallah aing ge bisa ayo ngadu sia jeung aing sieun jurigna ge atuh ahli torekat sieun tinggal Haji Pendi bae ngurana mama nah bapak sia kunaon eta leumpang teu bisa ngorandangnya na ada julig ya Allah ya Rabbi nah iyalah jadi bakeur carita pengurusan rohani aya jeneralan kayahoan bintang 1 2 dan selanjutnya di dinya lah engke sesuai jeung keyakinan bisa nyaba engke ka alam malakut setelah urang geus diizinan nah ieu kasyajaratun thayyibah asluha thabitun wa farwaha bis